Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Jari Sakti secara singkat dicaritakeun ngeunaan kejadian anu tumiba ka Saraswati anu tangtue jadi kasabit oge ngeunaan Sirawing anu indit tanpa pamit ninggalkeun kampung kahuripan. Anu saterusna Saraswati milu tumetep di dusun Panembong. Tah janten kitu anu tumiba ka wargi abdi Saraswati oge. Numawi abdi dua ante bade ngabujeng ka daerah Sumuragok Panamping. Abdi tos kengeng katerangan ari ngeunaan lebah-lebahna padumukan si Tergos Bodas mah pamarta. Aduh. Kaleresan atuh pami kitu mah Den Agus. Bapa bade ngiring we, margi pun anak oge kedah disalametkeun Den. Sumuhun da pabake bapage namanya terang kasih Tergos Bodas teh nuhun we Den Agustus uninga ngeunaan padumukan anak mah ari cek abdi mah pamarta matos we antosan di dieu Pak. Nyi Upih keun we janten tanggung jawab abdi engke ku abdi dijajabkeun ka dieu Pak. Ya pidoana be ti pamarta sareng ibu karep pamaksudan abdi duaan aya dina kalancaran kitu Pak. Wah ngenya bener mokona pamartaan ngejeng bunga mah nenang we nenang danggoan di dieu tong milu ngalang upa ngeta si Tergos Bodas bangkal dinindak pamarta sambab ngeungeus bangwaan ngawewe tepikeun kana duaan ngitu neon maksudanana mokona mangajeg Saraswati ngejeng Nyi Upih bang bakal dinulungan lah dibebaskeun ngitu tah pamartaan abe Nyi Bungoma. Nuhun be atuh Den Agus ari bade nulungan pun anak mah sumuhun da ibu oge banget henteu ngahartos naon maksudna eta si Tergos Bodas teh beut nyanak pun anak sagarupa jadi kitu geuningan bapana maksud Den Agus sareng Den Anteng mah nya urang doakeun we ku urang sing aya dina kalancaran sagarupana Nyi mah Saraswati kitu deui anak urang bisa dibebaskeun dibawa dimulang. Bapa henteu kinten bingahna Den. Nguping kasauran ti Aden Agus sareng Den Anteng anu sapertos kitu. Namung eta we anu masih keneh teu acan kahartos teh. Sumuhun naon anu janten marga lantaran pangna Sirawing ngiles teu pupuguh sapertos kitu. Lersaninya nama abdi ge sami tacan ngahartos Pak. Anu jelas ngeunaan Sirawing mah nuju dipilarian ku si keling bocah sakti Pak. Namung nya kitu teguhan teu aya di we masalah teh. Saraswati ge dicana ku si Tergos Bodas deui. Janten abdi ge kapaksa we kedah ngantunkeun dusun Panembong. Margi abdi ngering tanggung jawab kana kasalamatan Saraswati Pak. Wah ngenya bener kitu pamartaan ngoge Bungoma ngacan ngoge Bengres ngenya ka ngawing-ngawing kapanggihan ku si ngeling ngalahkan nulus ngaja
kejadian ngacek Saraswati dibawa ku si Terogos Bongdas. Anu mantrak nyata sing Terogos Bodas teh ngente bisa ngantepkeun mudu dininak. Pangdahal ngari ngecek Kang Jangri mah nyata sing Terogos Bodas teh lain nanti golongan janghat. Napi naku neon lakukeun inak anu ngitung ngatut nya Kang Jangrinya. Nyelebah dinya nama Akang can bisa mere jawaban teh. Sabab Akang kudu panggih heula jeung si Terogos Bodas. Bari ningali kayaan Saraswati katut Nyi Upih. Engke ku urang kakara bakal ngarti kana maksud tujuan si Terogos Bodas pangda ngalakukeun tindakan anu saperti kitu. Kangaranan jalma anu sok rajeun keuna ku euwah gingsir teh. Jadi bisa wae si Terogos Bodas ge anu satadina lain jalma jahat, tapi terus robah sikap jeung tindakanana nyaeta ngalakukeun kajahatan. Wah, lamunan sing Terogos Bongdas ngente bengbaskeun ngecek Saraswati ngitu deui Nyi Uping, mungkin mah ngeungeus lah moal ngasa-ngasan teh mah bakal nus dininak. Bantingkeun ku nganteng, bantingkeun ku nganteng. Ya banting ku nganteng. Ngeungeus lah, sembel nganteng mah. Moal ngarek di beng redai Kang Sempetan nu ngitu mah lah. Ampung jeung lembangan nu ngitu patut mah bener tah. Nyaan ngaslina lah. Penting mah sedil, sembel. Lamun ngajadi kieu mah mang lenglet sahang-saha. Bantingkeun ku nganteng, banting ku nganteng. Cebrot ku nganteng mah. Nyamun bisa mah henteu kudu make nepikeun ka ributan jeung si Terogos Bodas teh. Mudah-mudahan we manehna bisa diajakan badami. Diberi pengertian ngeunaan tindakanana anu salah kitu teh. Ngan lamun teh mah sikap jeung pamadekanana keukeuh moal ngabebaskeun Saraswati jeung Nyi Upih. Nya kapaksa urang ge kudu ngalakukeun tindakan pikeun nulungan Saraswati jeung Nyi Upih teh. Napina ngecek Kang Jangri oge ngari jeung lemak mah bisa ngeuna ku ngawah gingsiranya. Wah, bener. Gedingan nganu ngarek binasakeun lawan teh jadi ngente bisa neon-neonnya. Nu matrak alah nyetang itu teh lah. Aduh ieu teh ngalah nginggan nama ieu teh. Aduh kayak sakedeung Kang Jangrinya geun ku si Terogos Bondas ngapan ngarek disebut bener kumaha. Bawa ngacek Saraswati ngejeng Nyi Upih sang cara paksa. Ngasok we pinggir ku Kang Jangri. Marek neon ngalesanana ngoge. Ngetaninakan si Terogos Bodas teh. Ya, cekanting menetap salah Kang Jangri. Nu matak. Jelas nama engke we mun urang geus panggih jeung si Terogos Bodas teh. Teu waka bisa diwang-wang ti ayeuna teh. Jantan kitu tah kacinakan nama Pak Marta oge Bu Oma. Salila duaan teu kedah salempang lah. Abdi duaan janji bakal nulungan Nyi Upih, Pak. Aduh, ibu ngiring dedel doa Den Agus. Pamugi atuh Nyi Saraswati sareng pun anak tiasa dibebaskeun deui. Semohon da ibu teh teu dua teu tilu gaduh anak teh Aden. Mung hiji-hijina nyata Nyi Upih. Janten ku ayana pun anak dicana ku si Terogos Bodas teh ibu mah. Duh, janten henteu tenang ieu teh Aden. Semohon da kabayang panginten ku Den Agus oge kumaha paraosan hiji inung Aden. Abdi ngartos Bu. Numawi ku abdi tos disanggamkeun tadi Nyi Upih bakal diupayakeun tiasa mulih di ka dieu Bu. Ya mudah-mudahan we si Terogos Bodas tiasa aya dina kasadaran henteu dugikeun ka aya kaributan Bu. Sabada abdi ge
memang henteu miharep pamiti mah dugikeun ka kedah patalak jeung si Tergos Bodas. Wah, ngecekan tengoge lamunan si Tergos Bodas ngajakan ringbut mudu dilawanan Kang Jangri. Moko nama ngentong dingantepkeun lah numan. Lamunan ngenteu dininak mah numan Kang Jangri. Dan tengoge henteu mangke mudu singeunun atuh lamun naru ngejeng sing Tergos Bodas ngaslina anteng mah tu serang ngeuleuh lah ka jelema kitu teh. Shh. Ketenang heula teh. Aya nu ngirim surat jarak jauh ditujukeun ka Akang. Sakedeung ge jelema bakal datang ka buruan imah ke cepet heula teh. Sora jarak jauh anu ditujukeun ka si Jari Sakti memangan saukur bisa kadenge ku si Jari Sakti wungkul. Nili kana sora nama si Jari Sakti geus bisa nebak nu nyarita teh kawilang lalaki anu geus kolot. Jari Sakti, ayeuna kula datang pikeun ngayakeun balitungan jeung Andika. Kula Ki Jongring si tangan iblis, guruna Durgana si keris iblis. Datang pikeun ngabela anu jadi murid anu geus dirubuhkeun ku Andika Jari Sakti. Keluar Andika tinjau imah Jari Sakti. Kula mangke bakal datang nemungkeun diri. Si Jari Sakti ngabagikeun paneuteupeuna ka pribumi terus nyarita. Abdi bade kaluar heula sakedapa. Upami aya naon-naon pamarta sareng ibu mah tetapi aya di lebat bumi henteu kedah kaluar. Ayeuna masih kene penasaran ieu. Eta jalmi ngagunakeun aji pameling. Ngirimkeun suara jarak jauh anu ukur ka kuping ku abdi bungkul, Pak. Bu, kumaha teng? Rek melu keluar? Ngatumuguh we, mudu melu atuh Kang Jangri. Pikeun saksian Kang Jangri. Wah, geus ngayadi wae nganu manasaran ngurusan ngejeng Kang Jangri teh. Nah sanghang eta jeung lemah teh Kang Jangri. Ngakukeun nama Ki Jongring. Sangha Ki Jongring si tangan iblis cenah teh. Guruna Durgana si keris iblis teh ya. Nya urang bagiakeun we. Rek kumaha deui da geus nyahoeun Akang aya di dieu. Pamarta sareng Bu Omah mah teu kedah kaluar di dieu we nya. Si Jari Sakti dituturkeun ku si Banteng Wulung terus mulu kaluar. Sanggeusna aya di buruan imah, si Banteng Wulung ngareret ka si Jari Sakti terus nyarita. Wah, mangna jeung lemana Kang Jangri? Mangna anu ngirimkeun soran ngarak ngauting geuningan eueuh sang saha Kang Jangri? Ngeueuh jeung lemah samotong-motong ngacan. Anu katingali ku nganteng mah Kang Jangri? Sok kabong-dobong lo Kang Jangri mah. Ari anteng. Sagedeung deui ge bakal datang teng. Karek ge balem si Jari Sakti harita geus aya cirim ngacurelat. Curelat cilung. Calagadeg. Jirim anu anyar datang teh paancuh dina tangtunganana dihareupeun si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung dina jarak 4 lengkah. Sanajan ukur kacangan ku cahaya bulan anungan sapotong sarta lantera anu aya di luar. Tapi kaayaan Ki Jongring si tangan iblis cukup jelas katingalina kaayaan eta jalma. Lalaki kolot anu pangawakanna rada begang. Ngan paroman beungeutna kawilang kucem bangun anu bengis. Neuteup kasih Jari Sakti terus nyarita. Jari Sakti, kula datang pikeun ngayakeun balitungan jeung Andika. Murid kula nyata Durgana si keris iblis geus dirubuhkeun ku Andika.
kisah kuduna salaku anu jadi guru kula ngabela anu jadi murid. Andika lancang dipiruan karena urusan murid kula jadi sakti. Oh, jadi gitu karena pamaksudan Ki Jongring teh. Kuring tang tuwe kudu urusan jeung Durgana murid anjeun. Sabab Durgana geus nyulik pamajikan kuring. Besah salakina rek kantep ka pamajikanana. Jadi wajar sarta dina tempatna lamun kuring ngalakukeun tindakan ka Durgana murid anjeun. Durgana murid kula henteu salah sia. Sabab manehna ngabela si Gurandil anu jadi alona sia. Jadi tindakan murid kula dilantarankeun ku Andika anu geus ngabinasakeun si Jari Sakti setan. Si Jari setan. Kuring teu rumasa ngabinasa si Jari setan. Tapi mana sorangan anu geus bunuh diri nengarkeun sirahna kana batu gede lur. Salaku anu jadi guru kuduna ya Ki Jongring kudu ngarti atuh Ki. Lamun murid ngalakukeun tindakan anu salah lain dibela, tapi kuduna oge digeuing dielingan. Kangaranan jago anu geus boga ngaran sarta lila kalangan di dunya kajawaraan mah nya sakuduna tindakan Durgana ge nyatria atuh. Rek kumaha disebutnya tria kangaranan nyulik pamajikan kuring. Jadi anjeun salaku jago kolotur anu jadi guru sakuduna mah bisa ngarti Ki. Bisa ngarti kana kayaan anu sabenerna Ki Jongring. Kula datang lain rek anu carita Jari Sakti. Leuwih hade geura saya diri buktikeun kemampuan kahebatan dari Andika Jari Sakti. Ngan Andika kudu nyaho dari kula tong disarwakeun jeung Durgana si keris iblis. Kula si tangan iblis moal disebut guru lamun teu mibana ilmu anu leuwih punjul batan muridna. Anu matak Andika kudu narima akibatna. Nyawa bakal ngalayang dina peuting ieu Jari Sakti. Wah, mangleh ngentong itu Syah Ki Jongringan. Muni nganggang enteng ka Kang Jangri. Muni sangeunah na ngomongan teh. Ngarek bingnasakeun Kang Jangri ngalangupa. Minisina Kang Jangri teh henteu bing salawanan. Aki-aki golobog. Ngongkoh janggo ngolot napina ninakan ngoreng atut ngitu. Wah, Kang Jangri. Ngeungeus ku nganteng we lah jeung lembang anu ngieum matut mah dasar aki-aki kolopok. Bantingkeun ku nganteng, bantingkeun ku nganteng. Mokona mah nganteng oge henteu sieunan lah. Ku ngieu jeung lemah sok sanajan ngolot oge ngakukeun guruna. Si Jari Sakti ngareret ka si Banteng Bulung terus ngomong lalaunan. Lain masalah wani atawa sieun ieu mah teh. Tapi ku akang geus bisa kaukur. Tahapan ajen pangarti Ki Jongring leuwih unggul batan Durgana si keris iblis teh. Jadi wayahna lah anteng leuwih hade badungan we heula. Ngan lamun akang KDC eueuh salahna mun anteng maju ngabantu teh. Anu matakeun we lah ku akang heula di singhareupanana. Dapina ngomrat ya Kang Jangri ulah tengpikeun Kang Eleh Jang Jaten. Mokona mah Kang Jangri mudu ngunggul. Hanteng henteu ridho lah lamunan Kang Jangri mudu tempikeun ka bingna sama. Mokona Kang Jangri mudu pungtingkeun bing sanggungkulan ngalujang di lawanan. Nyinekna mah Kang Jangri mudu meunang. Ulah neubeung Kang Eleh Kang Jangri. Ya, mudah-mudahan akang bisa ngungkulan lawan teh. Sok wayahan anteng mundur teh. Anteng mundur. Si Banteng Bulung terus ngalengkah mundur ka tukang. Dua jirim adu hareupan. Dua paneuteup bantrok. Teutepan anu pada ngandung sima pangabaran.
si jari sakti ge ngarti Ki Jongring si tangan iblis kawilang jago kolot anu geus asa ku pangalaman. Makalangan di dunia kajawaraan leuwih lila tibatan dirina. Bisa dipastikan tahapan ajen pangarti Ki Jongring teu bisa dianggap enteng. Jari sakti. Peuting ieu mangrupa peuting anu panungtungan pikeun diri Andika. Kula bakal ninggalkeun dunia kajawaraan. Lamun nepikeun kaeleh jajaten ku Andika. Artina kula makalangan lamun nepikeun kangalaman katitih pangarti ku dari Andika mah jadi sakti. Anu matak buktikeun kahebatan ilmu silat Andika jadi sakti. Katrukeun sakabeh ilmu panlemu jeung jampe pamake. Kuring bakal ngabela diri sakuat tenaga Ki Jongring. Sok sanajan anjeun ge sarua. Mun bener boga karep hayang ngabinasa kudu bisa jadi kanyataan eta caritaan Ki Jongring. Sabab lamun teu jadi kanyataan eta ngandung harti saukur catur tanpa bukur lur. Bangsat. Sageunahna sia ngomong teh. Urang buktikeun sia jari sakti. Ki Jongring si tangan iblis ngawangun pasangan. Pikeun anu makalangan di dunia kajawaraan geus padanya ho Ki Jongring boga kakuatan ilmu anu mampu nyamarkeun panenjolawan. Di mana Ki Jongring geus ngagunakeun ilmuna mangka leunna bakal katingali jadi opat teu beda ti Batara Guru we. Upama dina alam pawayangan mah. Obat leungeunna padanya lekel gegeman atawa pakarang. Dina mangsana narajang mangka anu jadi lawan kudu nying hareupan opat leungeunna Ki Jongring anu bakal ngabagi gerak panarajangna ngarah kana kalemahan anggota badan lawan. Teu matak aneh mun Ki Jongring menang julukan si tangan iblis. Harita bari ngawangun pasangan Ki Jongring musyrikeun kakuatan batina. Si jari sakti ngaranjung kaget ningali keanehan anu jadi lawan. Sabab bisa katingali ku si jari sakti anu jadi lawan jadi robah leungeunna. Leungeun Ki Jongring jadi aya opat. Satiap leungeunna nyekelan pakarang. Leungeun katuhu anu hareup nyekelan keris panjang. Leungeun katuhu anu tukang nyekelan trisula. Sidengkeun leungeun kenca anu hareup nyekelan tumbak pondok. Leungeun kenca anu tukang nyekelan pedang. Si Banteng Gulung ge bisa ningali kana parobahan leungeunna Ki Jongring. Harita jadi kageteun terus ngagerendang ngomong sorangan. Wah. Genglo. Ilmu neon ngeta nganu digunakeun ku Ki Jongring teh nya. Ngeta leungeunna bingsan lurus rombah. Waluh. Jadi ngopat saberting itu eta leungeun. Nulus sakabeh ngeta leungeunna teh cekelan senjata. Wah bahaya ieu mah. Kang Jangri bakal sing hareupan ngelmu nganeh. Ngari suganti ngukur ngelmu silat wungkul nganu digunakeun ku Ki Jongring teh. Bingsa kitu Kang Jangri pikeun ngungkulanana. Napi na ngasamiraku Kang Jangri ngan teu bingsa ngungkulan lawan mah. Si Banteng Wulu musyrikeun perhatianana kana tarung anu bakal lumangsung. Sedengkeun si jari sakti henteu terus kapangaruhan ku kaayaan anu jadi lawan. Anu sok sanajan eta kaayaan teh keur si jari sakti mah kakarek harita nying hareupan lawan anu ngagunakeun ilmu anu saperti kitu mah. Ki Jongring si tangan iblis netep seukeut kanu jadi lawan. Geus eueuh waktu pikeun Andika mundur jari sakti. Sakedeung di Andika bakal nyaho kumaha wawasan diri kula jari sakti. Si jari sakti harita ngaret ka si Banteng Welung terus nyarita. Alungkeun hastarawa ka Akang Teng. Si Banteng Wulung gancang ngalungkeun hastarawa senjata andalan Gurnita anu dirampas teh. Siut. Kup. Hastarawa ditewak ku leungeun katuh si jari sakti.
kitu nate bari terus nyarita ditujukeun ka Ki Jongring si tangan iblis. Kuring geus saga diri pikeun ngayunan diri anjeun Ki Jongring. Mudah-mudahan karep jeung kahayang anjeun bisa jadi kenyataan. Ngan lamun tiamah henteu bisa jadi kenyataan, ulah nepikeun ka ngalakukeun tindakan kawas si jari setan. Lantaran ngarasa era terus bunuh diri. Jadi ulah nepikeun ka kitu Ki Jongring. Setan! Pontong ka mana karap sia jari sakti. Urang mimitian ieu tarung sia. Rasakeun sia jari sakti. Hiat! Curela cilung Ki Jongring miheulaan majuna raja. Leungeunna anu jadi opat harita ngalakukeun gerakan beda-beda dina gerak panarajangna anu ngarah kana kelemahan anggota badan lawan. Tapi si jari sakti memang geus sayaga diri. Jirimna ngacurela timbangan kacepatan gerak panarajang lawan. Senjata hastarawa anu aya dina leungeun katuhuna dipake nakis keris jeung tumpak pondok lawan. Syawau syau wush tang hiu tang. Tapi leungeun katuh anu tukang anu leuwih panjang harita Trisula jeung leungeun kenca anu tukang nyekelan pedang ngalakungan gerak panarajang anu beda. Syau syau curela cilung pros. Trisula jeung pedang lawan henteu kena kana sasaran. Si jari sakti anu malasna raja senjata hastarawa ngarah kana dada lawan. Tapi keris jeung tumbak lawan nakis senjata hastarawa. Heuk sabuk tang tang. Bareng jeung ditakisna panarajang. Si jari sakti harita leungeun katuhu jeung leungeun kenca anu ditukang meh bareng ngalakukeun gerakan. Trisula ngarah kana beuheung. Pedang nyabat kana beuteungna si jari sakti. Tapi rekat harita si jari sakti ngacorelat ka gigireun kencaeun badan lawan. Ramo leungeun kencana rek noto kana leungeun kenca lawan anu hareup. Tapi leungeun kenca anu tukang anu nyekelan pedang nyabat kana leungeun si jari sakti. Kapaksa si jari sakti naik di leungeunna ka tukang. Suku katuhu anu ngacedja kana iga burung kenca lawan. Orokaya Ki Jongring bari ngagilirkeun awakna nyingkahan jejekan suku lawan harita keris panjang dina cekelan dengan katuhuna anu hareup jeung tumbak pondok tina besi ngarah beuheung jeung dada si jari sakti. Syau syau tiau curila pros-pros. Panarajang lawan henteu kena kana sasaran. Tarung anu lumangsung gerakanana beuki tambah cepet. Masing-masing pada mibana ilmu pangenteng badan kawilang mesa imbang. Si Banteng Wulung anu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung jadi kageteun hatena. Ingis si jari sakti kadeseh kudu jadi lawan. Wah, ngenyaan hebrat. Hebrat ieu mah nganu narung teh. Gengrakanna meuni beungki cangpret. Jadi liur ranting ngalikeunana ge mudah-mudahan we Kang Jangri bisa ngungkulan. Bisa ngungkulan ngalun jadi lawan oge Kang Jangri tetep unggul. Lamunan Kang Jangri tepikeun Kang Deseh teh jeung las urang mudu maju ngabantu. Ki Jongring hebrat ngoge ngelmuna euy. Hakala ieu anteng ngalingal bunga mengerti gitu mah. Si Banteng Wulung wajar mun kaeunteupan ku perasaan salempang. Sabab si jari sakti sorangan anu ngimbangan panarajang lawan meh-mehan kawalahan nakis jeung nyingkahan opat pakarang anu aya dina opat leungeunna Ki Jongring. Sabab masing-masing leungeun dina ngalakukeun gerak panarajangna kawilang beda-beda. Tapi si jari sakti kawilang jago ngora anu geus leuwih ti cukup dina
pengalaman nying harupan rupa-rupa lawan. Ki Jongring si tangan iblis memang teu sadar mun dina hal ilmu pangenteng badan si Jari Sakti, sanajan ukur beda salapis ipis tapi ilmu pangenteng badan si Jari Sakti leuwih punjul tibatan manehna. Eta kaayaan ngajadikeun panarajang Ki Jongring tacan aya nu pisakeun kana sasaran. Tangtung we keur Ki Jongring mah beuki tambah nafsu jeung panasaran. Salila dirina mah kalangan tacan aya anu mampu ngimbangan jeung ngungkulan kana tahapan ajen pangarjina. Sanggeusna tarung lumangsung sababaraha jurus, si Jari Sakti bisa maca kana titik kelemahan anu jadi lawan. Nyata sapasang suku lawan. Sabab Ki Jongring leuwih ngandalkeun panarajang 4 leungeunna atawa 2 pasang leungeunna. Pikeun ngungkulan anu jadi lawan si Jari Sakti geus taya di pilihan. Kajaba ti kudu ngagunakeun jurus pamungkasna Jari Dewa. Harita si Jari Sakti ngarobah tata gerakna. Leuwih musirkeun perhatian kana sapasang suku lawan bari terus nakis jeung nyingkahan gerak panarajang 4 pakarang lawan. Dina hiji kasempatan anu hade si Jari Sakti ngacurelat kagigireun katuh badan lawan. Hanu saterusna deku dina taneuh nyingkahan sameran panarajang lawan. Gerakan si Jari Sakti dina jurus pamungkas Jari Dewa memang di luar dugaan Ki Jongring. Ngajadikeun Ki Jongring geus teu bisa nyingkahan totokan ramo leungeun si Jari Sakti kana urat penting dina suku katuhna Ki Jongring. Sewuk heuk. Redek. Lop. Pros. Sat. Tak. Ki Jongring ngakero kaget sabab suku katuhuna jadi heuras teu bisa digerakkeun. Wah, setan! Kurang ajar Jari Sakti. Andika anu tok suku katuh kula sia. Ieu suku kula anu katuh teu bisa digerakkeun sia. Haram cana Jari Sakti. Licik pada Jari Sakti. Kurang ajar sia. Kuring teu licik Ki Jongring. Ilmu totok anu digunakeun ku kuring eta bagian tina ilmu silat anu kacangking ku deuri kuring Ki Jongring. Salah ajeun sorangan anu balangah. Antukna suku katuh anjeun beunang ditotok ku kuring. Ki Jongring beuki tambah kaudang amarahna. Malah jadi amak kadi sorangan anu lengah balangah teu bisa nyingkahan totokan si Jari Sakti kana suku katuhuna. Ki Jongring si tangan iblis muncereng ka si Jari Sakti bari nyarita. Urang teruskeun ieu tarung Jari Sakti. Kula masih keneh sanggup neruskeun ieu tarung sa setan. Sakedeung diandika anu bakal rubuh mani getis ya. Kabeunangan ku opat senjata kula sa Jari Sakti. Rasakeun sia. Hiat! Cek kudu terus ngumar wae caritaan Ki Jongring. Lamun bener mampu mabebaskeun tah suku katuhu tina totokan kuring. Sabab dina kayan suku katuh anjeun anu saperti kitu. Panarjang anu dilakukeun geus moal bisa saperti tadi Ki Jongring. Setan! Kurang ajar sia sampai rasakeun sia Jari Sakti. Iya. Ki Jongring si tangan iblis ngagajeleng luncat naraja. Tapi lantaran ukur ngandalkeun suku anu bulah kenca keur kasaimbangan badana. Ngajadikeun gerakan anu dilakukeun ku Ki Jongring jadi henteu bisa laluasa seperti tadi. Caritan si Jari Sakti memang jadi kenyataan. Kaayaan lawan anu ngan ukur ngandalkeun suku sabelah dina ngajaga kaseimbangan badana ngajadikeun si Jari Sakti ngalakukeun di gerakan anu geus teu bisa disingkahan deui lantaran waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra
geningan waktosna parantos ternyaka pandai cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana mios.